Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Saur sepuh mah hirup teh lain ngan ukur ngambekan, tapi kudu bisa hirupan. Wargi sadaya kuring di dieu henteu ngan ukur rek nyarita, tapi rek ngarego hate nyeru atikan ngahudang sumanget anu meureun geus talengit ke leungitna harepan. Naonna urang lampahkeun ayeuna teh anu bakal jadi lalakon keur isuk, keur barudak urang, keur bangsa urang. Hayu urang gagahkeun rasa peduli di sakola, di leuweung, di dayeuh, di padesaan. Urang kudu janten sora nu mawa kahadan, sora nu moal kagulung kakabodohan jeung indung nu nyusu bapak nu ngasuh. Tong urang cicingeun ninggali karusakan, tong urang kaluar tina jalan kabenaran. Kuring anjeun urang sadayana punya tanggung jawab pikeun ngajaga kahirupan, ngajaga bumi, ngajaga kabudayaan. Mugia sora abdi ayeuna leutik, sederhana, tapi bisa jadi mimiti pikeun robah nu leuwih ageng. Hatur nuhun, wilujeng ngadangengkeun, wilujeng ngalaksanakeun, wilujeng robah.